Ngarumas deui beberes teh biasana masok dibantuan ku bapana barudak ari keur aya di lembur mah. Tuh nya guys ieu oge pakpikpek ku sorangan geuran can nyiapkeun ieu barudak sakarola. Timimiti hudang jam 4 nyiapkeun jang sarapanna. Pagawean ieu mah macang kacagap pisan karek eta we nyeuseuhan. Kitu da ari nyeuseuhan mah sabari kuncan kicid oge bisa. Sok asa rariweuh atuh da lamun poe Senen teh geura. Biasana mah lamun aya bapana barudak di lembur mah sok mantuan beberes teh. Matak asa teu capek teuing beberes teh da lumayan we geuningan kabantu-bantu. Komo da ieu mah sabari ngonten mah geuningan kudu pindah-pindah tripod. Heuh atuh nya guys da ari teu bari ngonten geura asa lebar. Jeung deui meureun eueuh uploadeun we jang ayeuna. Heuh nya guys teh sok aya nu nga-inbox cenah eta teh cenah ngonten kitu teh aya hasilna weuh. Nya atuh nya guys lamun konsisten mah nya pasti we engke ge bakal aya hasilna da geuningan. Bari bahasa geuningan usaha tidak mengkhianati hasil. Nya kitu teh we nya guys kumaha kerja kerasna urang atuh. Jeung deui nu intina mah kudu konsisten we deui. Alhamdulillah we ning nya guys ieu oge ai dileukeunan mah geuningan. Geus pernah ngasaan tina hasil konten urang teh. Jeung deui kudu sabar we urangna nya guys. Ulah gampang menyerah pokona mah. Jeung deui ulah gengsian we nya guys. Teteh kumaha tuh da cenah imah abi mah cenah butut. Sami guys abi oge ningali imahna teh kieu we jeung can anggeus. Tapi abi mah cuek we teu dibawa pikiran. Kumbae da geus puguh kaayaan kieu. Tinggal geuning kamar cai abi mah masih keneh kieu sok aya wae anu ngomen. Ku abi mah dibawa cuek we nya guys da geus kaayaan kieu atuh geus kumaha deui. Atuh nya guys da kahayang mah geura buru-buru diomean ieu kamar cai teh. Nya kitu teh we geuningan budgetna. Nya eta oge nya guys pas pertama ngonten oge abi teh jujur we sarua era nya guys tapi geus ka dieu mah asa biasa we. Jeung deui nya guys lamun erek ngonten sok tentukeun temana kudu satema. Lah sagala di-upload. Jadi ameh teh rek kabaca ku algoritmana teh. Tuh nya guys ieu teh teu karasa ngocoblak ka ditu ka dieu teh geus anggeus deui we ieu teh nyeusehanana teh. Alhamdulillah nya guys ai digawean mah geuningan ieu oge anggeus we. Heeh kitu karek anggeus teh ieu we nu dua nyeuseuh jeung gegero. Ari ngepel mah encan ieu teh kewe ieu urang kaluarkeun heula. Ari geus dikaluarkeun mah jongjon atuh teu heurin teuing. Tah ayeuna mah urang keureueuh we ngepel nya guys da biasana mah atuh lamun aya bapana barudak teh ieu ngepel teh sok tanginas. Pulang ti masjid teh eta teh sok buru-buru we nyokot sapu jeung empelan. Abi we bagean pakpikpekna di dapur. Bagi-bagi tugas jadi we pagawean teh geuningan babari anggeus. Nya guys ieu teh ngepelna mah geus beres ieu teh tinggal moekeun baju ka dieu we jalana. Kapanto dapur da ari ka tengah imah mah geuningan masih keneh baseuh si lantaina teh. Singkat caritana ieu teh nya guys teu geus beres we moekeunna teh. Alhamdulillah beres we kabehanana ieu pigawean imah teh.